katingali ngagundukna di tukang tuh diharap kosong sabab mulai kapoe panas sebenarnya teu naon panas oge nya insyaallah paling ge nurubah hanya wajah saja rada hideung kagendeg-gendegan moal ari hate mah nya masih mending kene hideung kagendeg-gendegan hate bersih daripada wajah bodas awak ruksak bener teu bener tapi ka aya mang santri ulah neangan awe nu bodas aya ruksakna bodas mah engke geus kolot ge ngahideungan mending nu hideung mah nepi ka maot hideung terus tapi ka aya nu bodas banget malah gunagenya biwira barem-barem banget bodas suku hideung bujur buduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam sayur kentang, nu ngajawab salam mudah-mudahan sing lunas utang. Astagfirullahaladzim. Kadengean nu amina paling kenceng eta hutangna paling loba. Alhamdulillah. Manyake hutang loba alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khairul bariyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala dzatil mukammalati wa rahmatil munazzalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walaha wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Al-ayah etamimil ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Coba cek sound dulu, saya lagi kurang sehat. Abang soundnya mohon launya dikurangi dikit, saya rada serak ya, launa kurangin. Triplenya gedein biar agak keluar, agak mendem dikit. Middle coba, middle dikeluarin, middle digedein. Cek, middle gedein, launya kurangin. Cek, lau. Candi bere cek, galau. Cek, lau. Rika, ada apa Roma? Ya, doakan tukang salona sing asup ka surga. Yang salon-salona dibawa ke situ. Ulah, sing barokah amin ya robbal. Kayaknya sedikit ada yang pecah nih salonnya ya, tapi nggak apa-apa. Kahatur tipayun keresana pamandu waktu penata acara nu puji sim kuring dipihormat. Kurang doakeun mudah-mudahan MC-nya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadratil mukarramin, para alim ya ulama, warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, santri wal santriyah yang saya hormati wabil khusus para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Haji Latif yang saya hormati, Bapak Haji Dodo, Bapak Ustadz Opik, Dr. Yana, wabil khusus Ketua DKM Masjid Baitur Rahmah, yaitu Bapak Ustadz Farid, Nuku Jisim Kuing Hormat. Kurang doakan mudah-mudahan para kiai, para santri masing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal aparato pamarentah nuku jisim kuring dipihormat keresana Bapak Kepala Desa Sukaratu nyatana Bapak Rizka Krisnawan. Urang doakeun mudah-mudahan Bapak Kades RW RT sadayana pamimpin urang dina raraga ngaheuyeuk dayah malah kana ieu desa sing maranang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Tidak lupa kepada Bapak aparat keamanan negara daripada Babinsa, Babinmas, Bapak Polri dan TNI yang saya hormati.
ngahijina poe ayeuna ulama berumaroh beserta para pemerintah mudah-mudahan sing jadi tukang lantaran Sukaratu jadi lembur anu dibarokakeun ku Allah Subhanahu wa taala amin. Tidak lupa Bapak Dewan Jajat anggota DPRD Kabupaten Serang yang saya hormati, wabil khusus Ketua Panitia Bapak Ahmad Soleh beserta jajarannya yang kita doakan mudah-mudahan sadayana sini barokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Khusus segenap pemuda-pemudi desa Sukaratu yang sangat luar biasa bersinergi dalam rangka memperingati PHBI Isra wal Mi'raj baginda Nabi. Saya doakan sebagaimana ada bahasa Arab mengatakan subhanul yaum rijalul ghad, pemuda di zaman sekarang adalah gambaran pemimpin di masa yang akan datang. Insya Allah Sukaratu punya pemuda-pemudi yang luar biasa cinta agama. Sukaratu akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin ya rabbal. Terkhusus NKRI tercinta Indonesia dalam hati kita doakan mudah-mudahan menjadi negara yang barokah dunia dan akhirat amin ya rabbal. Utami nasim kuring aturkeun rebonuhun laksa katika bingahan asa berat nanggung berat nyuhun berat narima keunana ningali nu hadir rezeki lobana alhamdulillah. Dugi kangalet teuing ngabandalet sorak-sorak nyatang pinang memang orang Sukaratu Cikesal maka jamparing ka angin-angin katorta ka unggal nagara malah kasohor sa Kabupaten Bogor kadang ngaji mah tukangna di dieu mah tukangna katingali ngagundukna di tukang tuh di hareup mah kosong sabab mulai kapoe panas sebenarnya. Naon panas oge nya insyaallah paling nurupa hanya wajah saja rada hideung kagede-gedegan. Moal ari hate mah nya masih mending kene hideung kagede-gedegan hate bersih daripada wajah bodas awak ruksak bener teu? Bener tapi ka aya mang santri ulah neangan awe nu bodas aya ruksakna bodas mah engke geus kolot tinggal hideungan. Mending nu hideung mah nepi ka maot hideung terus. Tapi kaya nu bodas banget malah gunagenya diwira barem-barem banget bodas suku hideung bujur budug. Rek naon jangan awe bos kitu ai banget bodas gagaro ngebul awakna najis. Masya mudah-mudahan yang hadir pamuda-pamudi santriawan-santriawati bapak-bapak ibu-ibu urang kali sadaya dina dangat ayeuna sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nu hadir sing panjang umur sehat berkah mirik rizki sehat walafiat jiwa sinar raga amin ya robbal. Terkhusus sahabat fillah sahabat dakwah dengan lantunan Al-Qur'annya saya dakwah dengan tablignya beliau dakwah dengan lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Dia adalah sahabat saya tercinta nyatana Syekh Raji Paldi awakna 11-12 cengai anggadean mena seetik karena memang saya sahabat dekat dari kecil akrab seperti Jin dan Jun jadi kula Jun mainna Jin. Doakeun saya rajinnya Masya Allah doakeun sing barokah amin. Kerpira lahina kori jeung kori ahli sawer ya rame asup kana TV aing kudu kitu mah suka na asup kana TV nya kamari ngasup kana TV teh muat malah TV na bejar goblok. Ya, tapi saya yakin Banten tidak akan terpengaruh betul karena Banten cinta Al-Quran betul. Cekula mah ye masalah nyawer mah teruskeun bae Aisyah mah kana biduan dangdut ngajar dong wae bagian kok ini sawer diomong-omong betul. Adapun cara nyawer nanya pakai adab bae nya teh Haji Nadia panonon viral teh Haji Nadia eta karunya atuh awewe disawer ku lalaki bari diselapkeun asirana dicepotkeun diselapkeun deui kumaha teu sewot atuh bara mah geus diasupkeun mah geus we cicingkeun pakai keluar di sorangan gitu maksudnya tehnya masya. Terusin niatan lain rek ngalalewe Al-Quran justru kurang cinta kepada orang-orang yang hebat mahir membaca Al-Quran aing kitu sirik aing kadang-kadang sok sewot ka kuari di sawer teh sabab aing tara di sawer bukan di dia goblok cenah. Masya Allah jamaah muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala karena waktu sudah siang ya ke jam 10:30 zuhurnya jam 12:05 sedangkan orang rajaban era orang ka Allah lamun rajaban salat lohor ditata langkekeun betul maka sim kuring paling lila sajam lamun leuwih lembur hitungan aing mah. Bener saya kalau nggak menghargai panitia di kamari telepon wae subuh-subuh aing udah ngolon muka wae asup teh pamajikan manehna deui ngawe akain jadi di mana kene cicing suku aing karek naik sabelah jadi gitu. Karena mobil maksudnya teh nya
Mudah-mudahan perjuangan panitia sing janten amal ibadah dunia jeung akhirat. Amin. Ya Rabbal. Oke, tidak terlupa ya anak-anak simpuring, adik-adik simpuring grup hadroh yang sangat luar biasa. Mereka pun sama, syiar agama. Aya dakwah lewat ceramah, aya dakwah lewat Al-Quran, aya dakwah lewat lantunan sholawat, make hadroh pan jadi betah, bener tuh. Saya rajin ke betah, sholawat make hadroh, makana make seni. Sok lamun teu make seni mana wa magnaheun. Allahumma barik lana fi rojaba pasyabana pabalikna Ramadana mau genahan gitu mahnya, tapi mau pakai hadro genahan karena santri itu kreatif, betul. Santri mah kreatif, seni tara ere santri mah, batur boga reggae, santri boga terbangan, batur boga dangdutan, santri boga hadrohan, batur boga organ tunggal, santri boga cerawis. Hah? Di Bogor mah eceng orang kayaknya karena teh cerawis, berarti geus kolot ini mah emaknya. Marawis macam macing meureun ka ditu nanya. Ya aing mah eceu mara keneh cerawisnya. Atuh batur boga jaipongan, santri boga qosidahan tuh moal eleh santri mah. Bahkan tepakannya juga berpengaruh. Kalau qosidah suka membela panitia, kalau marawis membela mubalik, kalau hadroh ngajak jamaah. Mana qosidah ngabela panitia, tepakanna ka ciri qosidah mah. Dung ula pundung ula pundung ula pundung. Kekabagian berkah ula pundung ula pundung. Tuh ngabelaan panitia. Bener eta ngabelaan panitianya. Eta qosidah mah mun kadengit teh kabagian berkat mu balik ngagebeg. Wah aing balik moal menang berkat ya. Dibela we ku marawis tenang kiai. Eueuh opak gemblong mah aya gemblong mah aya. Eueuh opak gemblong mah aya gemblong mah aya. Empinga cuhucur opak gemblong opak gemblong. Teu naon teh aya opak ge beasana mobilkeun, berekatana mobilkeun, rambutan kana mobilkeun. Alhamdulillah. Oh, canggih nyambung wae nya. Masya Allah. Ibu bapak jamaah yang Allah muliakan. Peringatan Isra wal Mi'raj yang diadakan oleh masyarakat Desa Sukaratu Cikesal ieu kurang jadikan momentum acara ini untuk bersama-sama kita meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu. Ngeunaan kana Isra Mi'raj langsung kana inti kana geus beurang, candak tilu pokok bahasan. Yang pertama, kenapa Rasul Isra Mi'rajkeun? Sabab segala sesuatu pasti aya penyebabna. Sakumaha dalam Allah dina Al-Qur'an, wa likulli syai'in sababa. Dan dari setiap sesuatu itu ada penyebabna. Kunaon warga desa Sukaratu nu jauh daek ngajugjug nu anggang daek dararatang malah nu deukeut tata dikeneng geus ngaraleut daek korbankeun waktu istirahatna ngariung mumpulung di daru ulun mabayar sari tempat anu mulia bari papanasan ge ridho. Kunaon atuhku bantuan atuh teh. Kunaon atuh itu bisa ditanya ku salahnya masih ngaji menang naon kunaon atuh. Kunaon ibu bapak daek ngaliung di tempat ieu? Jawabanna aya penyebabna Kang, acara rojaban. Sok saya tanya, apakah unggal beurang cari cing di dieu? Apakah unggal isuk naragog di jalan? Unggal isuk aya tenda di dieu? Unggal isuk siang ti Bogor datang ka dieu? Kusabab ayah acara maka orang daek ngaliung. Begitupun Isra Mi'raj Nabi itu ada penyebabnya. Cuma seueur penyebab Isra Mi'raj namun dibahas hiji salah sawios we supados mubtado hal yang ngaos teh. Naon cara sawios teh menyebab Isra Mi'raj? Saur ulama ka masyhur bahwasanya Isra Mi'raj terjadi pada tahun duka cita untuk Nabi. Kenapa? Karena di tahun tersebut Rasul ditinggalkan wafat oleh dua orang yang beliau cintai. Hiji maut mamangna ngaran Abi Thalib, nu kadua maut istrina anu paling dipika deudeuh dipika cinta saha Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Rasul ngabagoan sifat aradul basyariyah, sifat kemanusiaan. Di mana lapar, emam. Di mana haus, ngaleueut. Rasul ge sama. Saat orang yang beliau cintai wafat pergi meninggalkan beliau selama-lamanya, Rasul pun terkesan merasa sedih hatina. Lain teu ridho, tapi asa berat kumohokeun jalma anu dibika cintana. Kalau sudah tiada baru terasa. Cicing menang apa ke saminggu aing lagu tah. Bahwa kehadirannya sungguh berharga. Tinggal agak doang itu bisa.
Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah baru cerah. Aing saminggu ngapalkeun lagu eta nya. Masya nyeri, sedih. Rasul mengalami hal yang sama dengan kita saat kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, betul? Maka tinggali lagu ku tahu rumus dunia semua harus terpisah, tetapi ku mohon kuatkan, kuatkan. Anjay, kolaborasinya aing mau capek saya nyebut lah gitu doang. Masya kajen dia kula ceramah yang ngalagu kajen ceramah yang ngalagu. Saya tidak punya YouTube ngan loba nu ngarekam. Hebat bae aing mah niatan we share lewat media. Maneh nu meunang duit tina ikan aing nu diomong netizen. Netizen mah maha benar goblok aja. Aing sok macaan sok muka YouTube sorangan, bukan channel saya tapi batur nu ngarekam. Kos ayeuna nu ngarekam ya pasti atuh kana Yunus ya usananya. Soalnya cenah ngomong cenah, kieu teh ceramah teh make ngalagu, ngaji mah ngaji we sing bener. Sia nu teu hadir nu teu nyaho. Naon sababna aya ngaji khusus, aya ngaji aya ngaji khusus, aya ngaji ngaji khusus mah rutinan. Guru urang loba di direk naon manggi kurang jauh-jauh. Guru urang leuwih cerdas, leuwih pinter tadi betul. Aya ngaji umum nu hadir ge umum. 20 orang resep ngaji, 20 orang resep ngabodor. Yo teh mah aya panitianya ngagokana ngabagikeun berkat, aya bagikeun berkatna dia. Ieu aing ngaji nu bagikeun berkat teh aing hate nanya wae kabagian moal gitu. Sok santri, sholawatullah. Sok rapikeunlah supaya anteng tinggal ngadengikeun kula doang nyaah geus beurang ieu nya. Masih bagikeun berkat sok. Sholawatullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Suara Inggris lihat ya. Jujur saya lagi kurang sehat, panitia hampura. Suara ieu tahajud binikmah 11 hari. Yang ke belakang saya baru kurang jarak ke tanah suci, mimpin jamaah, loba cocorokan. Suara cancageur geus asup bulan Rajab langsung disetar. Tapi saya mah rek geuring teu geuring ari geus dipanggil bakal datang. Asal hirup we aing masa kitu. Aduh aing pae mah pocong ka dieu sia kalabur kabeh. Asal hirup we aing geus datang mah panitia ningali, jamaah melihat saya kurang sehat. Tuh, geus katingali yang penting datang. Nah, kalau saya bilang sama panitia, saya lagi kurang enak suara, saya nggak bisa datang, bisa jadi fitnah. Mending datang weh heula. Geus katingali datang mah kaulah katingali gering, rek ngaji ceramah rek lila, rek sakedeung tetep aya geus datang mah biasana balik menang amal ibadah. Semua amplop wae pikiranna ieu. Ini yang amplop geus pinuh 2 karung tuh sesa mulut. Teuing isina mah ka mana eta nya. Mata aing mah teu butuh amplop, gak penting mah doa supaya tereh can daripada cicing di imah mending ceramah di imah mah biasana sakolobakeun ulang-ulang hutang emang maneh ngahutang wae. Jadi diantara penyebab isomirot apa ibu? Nyatana Rasul kedirungrung kabingung ngambah segala kasusah ngukun titewi kasedih. Karena Rasul ditinggalkan oleh 2 sosok yang beliau cintai. Ngan kasedih Rasul selalu diaplikasikan, dibejakan ka Gusti Allah. Sedih Rasul tara nyeun status kos urang. Orang mah boga kapusing nyeun stat. Salaki gering we diubaran dipoto ku maneh mah. Dijieun status doana caroge muntaber. Parah no gitu mah, mending amparkeun sajadah ibad. Kata sahabat, idza hadabahu amrun sholat. Rasul itu kalau lagi ada masalah sholat. Rasul mah aya masalah Ustaz, bukannya sebelum isomirot itu belum ada kewajiban sholat? Can aya kewajiban sholat 5 waktu, tapi Rasul sok rajin sholat. Setiap pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Sisanya sholat dalam segi keadaan tertentu. Contoh Rasul nyontohan ka urang supaya hirup pucir leuit, loba duit, luhur kota gede dunya, loba rizki, sing loba sholat duh. Lamun hayang dimuliakeun ku Allah, sing loba sholat tahaj. Cenah kiai kula mah aya kahayang teu laksana sholat haj.
Ulama boga anak awewe dipikaresep kedua lalaki nu mana nu cocok jangan anak kula salat isti. Lain ulama rumah loba dosa kiai salat tahu. Ieu teh loba banjir gempa di mana-mana kiai kula pada salat naon? Salat tolak bang. Aya wae dicontohan ku Nabi. Kiai kula mah hayang ka neraka, tong salat sia ngajedog we. Moal ka neraka. Lain cenah kiai kula mah hayang salat langsung menang duit. Salat mayat berarti miluanana. Lumayan 20.000 oke. Syukuran 20.000 ge jelema nu syukur nikmatna bakal ditambah. Lamun aya nu maot mere 20.000 nyolatinana alhamdulillah. Syukuran ke nambah deui nu maotna saurang jadi 40.000. Saminggu di desa Ratu teh Sukaratu ieu marawat 100 kurang pan lumayan teu eureun nyolatinnya. Alhamdulillah. Goblok nyolatin alhamdulillah. Masya Allah tuh, begitupun Nabi kasedihnya dilempar ke Allah, dibalikin ke Allah, ridho karena papas ten di Gusti ngalewat kakak aing teh usul ceramah ya. Aduh ya panitianya sok ngaboda wae karena aing teh siga nu ditanggeus gitu. Terus ya terus. Masya Allah itu si ibu mawa helm. Endok dibelah dua helm teh. Masya nanti ke mana tadi? Tuh cain geus aya lieur kos aing. Dibalikeun ka Gusti Allah, rindu Rasul ka Allah, ningali Allah kana Rasul pasrah ka Gusti Allah, ridho kana papas teh ti Gusti Allah, maka cek Gusti Allah Jibril, aya naon Gusti? Bahwa Muhammad Isra Mi'raj Jibril yang naon linuriyahu min ayatina akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Bawa karunya kersedih Jibril siap Gusti mawana make naon bawa copot kendaraanana di surga siap eta malaikat Jibril lempang bae asup wae ka jero surga rek nyandak buruk Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa atir yakil ahyar wa miftahil babil yasar. Barang kanjang barang malaikat Jibril asup kana jero surga eta malaikat Jibril ngarasa bingung rek nyopot buruk anu mana ternyata di dalam surga banyak buruk geus ngacajar kabeh siap-siap hayang dipilih jadi tutungangan kanjeng Nabi cek buruk nu hiji Jibril ieu aing siap yo saksi eta gigireuna ulah Jibril saya mah awakna bau amanya geus teh makhluk surga bau. Akhirna malaikat Jibril bebeja ka Allah, Gusti kaula bingung nyokot buruk anu mana jan tutunggangan Nabi teh geuning ieu buruk ngajajar loba pisan Gusti mun dicokot nu ieu nu itu bisi ngambek dicokot nu itu ieu bisi ngambek Gusti anu mana eta anu itu bantuan. Ditanya ku salaki nama sia ngaji manang naon anu mana anu mana Gusti cek Allah Jibril teangan buruk nu ditarangna aya ngaran Muhammad eta malaikat Jibril neangan buruk hiji-hiji beungeutna di deueuhan eueuh ngaran Muhammad ieu Pepeng ieu Udin ieu Kosim ieu Ahmad mana nu ngaran Muhammadnya. Ternyata dulur jamaah sadayana buruk nu ditarangna aya ngaran Muhammad keur memisahkan diri beda jeung nu sejen batur mah senang-senang bubungahan dangdan yang pakai kendaraan Rasul ternyata buruk nu ieu mah keur sorangan ceurik nyeun ceurikan Kanjeng Nabi Muhammad. Ya buruk teh dulur jamaah sadayana yang cerikan Kanjeng Nabi ae Gusti iraha cunduk waktu nitang tunigang mangsa nu sampurna kula panggih jeung jelema anu paling mulia nu ngaranna aya dina tarang kula reupeurem masa kageuleuh brai bentah asa karasa yang kikir asa kikireun angkara kasaluhureun aduh alah ieu asaluhureun asalu aing mah nembang wae ka tadi mah eueuh nu nyawer. Oh da cenah kiai mah
lain kori sih aing bisa kori pos haji Syekh Rajib mah. Syekh kori itu tergantung tukang son. Namun tukang sona mere efek genah, kori genah. Namun diberi efek yang ngahulang tukang nam, kori oke mah bisa. Pan Syekh Rajib mah punya ciri khas. Suara dina main nama lain dina tikoro suara tetapi dina baham. Syekh Rajib ciri khas. Ilal masjidil haram. Ilal masjidil haram. Kada lepas nah, bari kumisna baplang saeutik. Minal masjidil haram. Aing bisa lah, saya rajib lah nya. Anggar aing mah nyawer goblok ini. Masya lamun Syekh Salman Amrillah. Salman, nyawa Salman. Main nama lawan tina Syekh Rajib. Syekh Rajib Madinah Baham. Jadi rada bisa dilebay-lebay kan. Ya. Pas amsi wa duha. Syekh Rajib, lamun Salman din hati koro, jero saya taman. Salman, wasyamsi wa duhaha wal qamari jalaha wan nahari ila jallaha wal laili idha yaghsha was samaa iwa ma banaha. Eueuh kene nu nyawer ka aing. Geus beak duit panitia harap jadah ieu mah. Alhamdulillah. Jamaah cek malaikat Jibril nuhun Gusti ieu meureunnan buruk teh dicandaklah buruk yang sedang menangisi baginda Rasul. Maka orang dia citesal desa Sukaratu lamun daek urang yang cerikan Nabi insyaallah tong di akhirat yusalul mar'u ma'aman ahabba. Di dunia keneh urang bakal dinasibkeun ku Allah bisa jarah ka tanah suci Mekah Madinah. Amin. Hayang ka Mekah hayang, ka Madinah hayang. Daftar can wah jadi hayang terdaftar mah daftar. Mudah-mudahan biar pada nasib semua amin. Asa bisa cerik baca sholawat. Sholatullah salamullah ala toga rasul. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habib. Kayak akulah takut bingung main tapakulahnya tapak tapi kedengar orang aja lah ya ragam lah coba kena tes lah coba ibu-ibu kabeh sholatullah benar ragam lah canggih ya salamullah gitu aja ulah lempeng ragamna kos soang sholatullah salamullah lempeng ya mah gitu dah mun teu beunang sirah nanggukeun jajal kusi aja sholatullah sirahna doang ulah jeung awakna ibu-ibu malah sirahna doang sok itu kan ngangguk Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mantapna lamun urang baca sholawat menghadirkan Nabi teteskan air mata insyaallah kabeh orang cikesal nasib jarah ka Mekah Madinah amin ya robbal. Kadang-kadang sholawat mau sholawat bibirna ngeceuweus we ngomongkeun batur capek ngomong teh anehnya sok aya geuningnya ieu mah udah ditepaki mah nyontoan ibu-ibu mun keur mahalul qiyam geuningnya ya nabi salam alaika datang we CS na ya rasul assalamualaikum waalaikumsalam salam gelo maneh teh sugan teh saha alaika di mana sia kada datang wae kieu ya habib ya soalna pakaianna mumpung halodo salam alaika sia dia sinarian ngaji sholawat
Tadi malin ngaji rajaban. Tolong, non bedana saya ngaji jeung rajab. Alaikanya beda hari ngaji mata menang berkat rajab memenang. Ya Nabi salam cie bajuna anyar deui. Alaika menang ngahutang nya ti positi. Ya Rasul menawe ngahutang rek kaisan dibayar. Salam tapi cincin sia leungit hiji ka mana? Alaika cincin dijual ku salaki aing. Ya Habib jangan salaki sia ngajual cincin. Salam duitna jang naon. Alaika biasa rek taruhan bola. Salawatullah geus kitu ngomongkeun batur. Alaika ya Nabi dulu itu cuma karek datang. Salam yang ki karek datang goblok. Salaika nu mana tuh itu ya Rasul itu salam ulah kusumut teka duluan. Alaika itu lagunya mau melotot ka dieu. Ya Habib salam kecula daek ngaji deket manehna. Alaika maena mah sok cokot berkat tilu. Salawat kadang-kadang berkat batur dicolong omahna. Tong geus kitu awakna boketekin aja samit-amit aing. Nah, wudu